Masak sapopoe ayeuna tuh mah ayeuna masak sayur asem tak ieu bumbu-bumbuna biasana ditambahan bumbu racik ngan teuing ka mana bumbu racikna tah ieu aya gula, asem, jeung lengkuas tah ayeuna rendos heula si bumbu-bumbuna tumis minyak sedikit tos kitu tambahan deui cai ameh taneuk dimasak deui nepikeun ka garing nya da sakedap ti dieu teh antosan we meh enak meh teu bau bumbu tah ieu tos garing kieu dipisahkeun teras ayeuna ieu rebus heula sayurna tos satengah mateng baru tambahan bumbu tuh bumbu nu tanek tadi tuh aduk-aduk sampai rata diaduk-aduk sampai rata tos kitu tambahan we eta masako sabungkus bade tambahan deui mangga gulaan deui sesuai selera tah ayeuna umah masak heula perkedel resepna engke nya soalna ieu panjang teuing resepna tah ieu temenna perkedel ke aya asin aya sambal tarasi dadak pokona perpaduan yang pas ieu mah nya matak boros sagala-gala tuh ieu ngagoreng heula asin sisa-sisa kamari tos kitu ngarendos sambal dadak mantap ieu sambal terenak jeung nanaon ge ngeunah ieu sambal ieu yeuh tah ieu entos jadi sayur asem aya sayur asem perkedel asin ipis terus sambal tarasi